guys, anjay. Ya orang aya nerek masak ya guysnya. Naon atuh. Rai pokoknya merek masak ya di dia teh terek masak tahu dibuncisan. Buncis kacang panjang anjay. Di dia teh sabari ngagoreng tahu teh naon ya teh rek nyambel teh ya teh nu dirindeusna teh cengek, bawang bodas, jeung tomat teh. Bawang bereumna kurang disik-siknya urang beh teu naon aing variatif we pokona mah nu penting mah aing mah masaknya kitu-kitu keneh da angger anu di rasakeun mah anu karasa uyah, karasa pecin, karasa gula teh eta nya geus nya. Di dieu teh kusrek aing teh ieu teh naon nyambel kana naon kana coet aing mah dan teu di blender lah hoream teuing aing. Ya tomat aing make tilu butir anjir, tilu naon atuh di Sunda mah aing teu nyaho tilu siki cengek namanya teuing ting sabriji lah pokona mah bawang bodas we ieu teh nya dirius we cing halus ini lila teuing geus ieu teh naon naon eta teh ngaranna teh nyaho aing lieur tuh pokona mah tomat teh teh disik-sikan heula rada nyoledat soalna tomat teh rada asak ning kitu nya geus nya. Tadi rius we terus nya ini lila teuing ieu teh ting naon arius teh tah ieu teh si tahuna teh umat we rada dikocekeun bolak-balik anjay. Tadi iya si bawang bereumna ku yang digoreng heula keur sambalnya teh geusnya. Nah cenah teu di naon teh teu dirindus langsung hoream aing mah pokona mah yang kieu we. Da ngeunah kieu aing tibatan anu ieu teh dirasa-rasa mah nya bosen aing kitu-kitu keneh. Naon ieu teh tuh. Ieu teh uyah, pecin, gulanya segala brus we pokona mah. Lanjut pokona mah ieu teh dipasakna tingali aing mah. Naon teh bru we uyah, pecin, gula teh nu kararitu teh da. Sambal mah geuning saeutik samara teh karasa beda jeung masak anu lain-lain pokona mah nya geus nya. Tuh si tahu kenyawan asap nah saeutik lah da sabungkus atuh eusi 5 nu bararadag teh nya sakitu we pokona mah da urang mah teu bubrek geuningannya mun masak teh jadi eta we naon saeutik tapi bea geuning daripada kan loba teu kadahar mending keneh kitu geus nya. Telebar sok tah ieu caritana si sambal teh asaknya da geus keluar minyak pokona mah nya geus nya. Anjing dimoronyoy aing hayang dahar kieu teh. Tuh ini lele teuing namplokeun teh atunya kumaha ieu teh. Tuh nepi ka lenang pokona masih katel glowing teh glowing banyak glowing hideung kitu nya geus nya. Nah lanjut di dieu teh urang teh ganti katel nya geus nya ieu keur masak kacang panjang teh nya. Ieu teh bumbuna naon teh bawang nama bawang beurang bawang bodas we teu make cengek da aya krucil beuki kanu tahuna sih jadi tadi iyaan lah tadi cengek keur mahal anjay. Tadi dia teh caritana teh serada asaknya si kacang panjang teh setengah matang kurang tadi etan heula di penyedapan heula da bisi teh karasanya ai kacang panjang mah mun diuyahan teh geuningan kudu rada loba anjay. Tah caritana teh si tahuna teh geus digebruskeun nya. Da ieu warna teh asa peang make kecap urang teh saeutik nya geus nya di dieu teh. Tuh geuning asak we tamplokeun kana mangkok anjir ieu teh cucian piringna teh semakin menumpuk aing nyeri cangkeng geus hayo we geger ngapoe teh iraha tuh aing senangna geus nya pokona malah kitu we ti urang mah nya geus hatur nuhun anu udah nonton nya kitu we. Assalamualaikum dadah bye bye.